kerupuk sup. Aduh. Mantap ini. Sup. Ayo kali orang makan jeung abah lah. Pak ieu mah ya. Balik kadinya lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah baraya kita bisa ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah sekarang abahnya Usup mau makan sama Usup lagi, sama incu abah si Usup. Usup ya, aduh ampun ya si Usup ya baraya. Alhamdulillah ya abah incu teh segede kieu ya, ampun ya. Oleh rapat teh nyata jeung abah incuk teh. Nah sebelum makan abah teh mau nanya ini sama cucu abah teh. Tadi teh udah ngaosnya Usup teh nya? Udah ngaos. Nah aku abah ayeuna arek dipetel coba surat naon Usup anu tos bisa ayeuna geus katalar coba tadi waktu ngaos teh. Al-Humajah. Coba memeh makan, sebelum makan coba Usup bacakan dulu surat Al-Humajah. Sok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahladahu kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutama narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadatu fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul adzim. Aduh ya incu abah euy. Lu makan alhamdulillah baraya dia gaduh incu teh geuning aing ngaos teh aya hasilna gitu. Mudah-mudahan ya incu teh sing nuluy gitu diajar ngaosna teh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah sekarang kita mau makan nih sama incu Usup teh. Sok coba Sup aya naon wae teh menu teh. Semur daging bebek. Oh mantap. Lalab-lalabana walu. Terus kangkung. Terus sambal ijo. Sambal ijo. Nasi putih. Oh, pokoknya meureun mantap nya ya mah. Aduh, tegep pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah senerang incu abah dipaparinan kesehatan bisa makan bersama lagi. Nah sebelum makan abah biasa abah tidak supaya nikmat, supaya diberi keberkahan mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin. Sup, adalah sup. Aduh. Bismillah. Alhamdulillah. Besok sup mimitian sup. Abah mah ya aduh walu ya coel mah tahu sup kerupuk sup. Aduh. Ya aya arti ya abah mah ini. Mantap ini. Ambil. Lok malam ada gitu lah. Potongkeun ya gitu kan. Mantap lah.
Enaknya semur bebeknya. Enak dah. Oh, mantap ya mah. Mantap pisan ya mah semur bebek. Beli usupnya. Sodet biasa ya gitu ya. Ya. Lalu dagingnya makan yang gede. Enak, mantap. Aduh, mantap ya sambalnya. Oh, ya kangkung na sup. Aduh. Sikat sup. Aduh, mantap kan ya, Mah ya. Oh. Nah. Tadi ngawas seragam tuh babaturan. Ragam. Seragamnya hujan tuh tadi hujannya. Hujan bah. Oh, mau payungnya. Mama. Hujan mah payung.
resep ya kangkungnya sup ya. Aduh. Enak saya malah kangkungnya. Mantap cok. Mantap. Aduh, mantap ya Maya. Ya ikan aja belah kernya. Aduh, aduh, aduh. Jaga tuh. Kulit naik. Pun walu nak. Mantap ini ya. Ini habisin kok bah? Habiskan.
Alhamdulillah rabbil alamin. Sup nikmat nih supnya. Makan jeung daging bebek teh. Makannya udah? Dah. Alhamdulillah baraya ini makan dengan inju abah usup teh nyata lumayan ieu geuninganan atuh eta nikmatnya supnya. Nikmat. Aduh nikmat ya mah euy tepi raning daharna ge jeung daging bebek jeung lalab-lalaban meureunna aya kurupuknya supnya. Ya lalab-lalaban sambal ijo pokona mah mantapnya supnya. Mantap tegepisan. Raga pisan model kieu mah. Nah, Abah dengan incu Abah sekarang mau pamit. Tuh geus heuai euy kana incu Abah meureunna eungap teuing ieu mah nya. Nikmatnya. Ayeuna meureunna Abah teh mau pamit. Dari Abah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.